kumaha kaayaan di sawarga teh sih dugi ka sadaya manusia teh memang upah mun caroskeun upami tos ngantunkeun di alam dunia ieu hoyong ka mana sampurasun pamiarsa sadaya kumaha damang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan tur berkah secara jasmani rohanina ku Gusti anu Maha Agung. Pamiarsa tepang di sarang simkuring dina acara Gendra Kahuripan hiji bag-bagan karohanian anu nuyun urang-urang sadaya kana kahirupan anu ngamulyakeun Gusti. Pamiarsa dinten ieu Gendra Kahuripan bade ngaguar atanapi ngobrolkeun perkawis mulih ka sawarga. Di sagedeungeun simkuring aya Pak Adang sareng Ibu Rida. Hatur nuhun pada Rida anu janten narasumber urang-urang sadaya. Pamiarsa sata acan ngobrolkeun langkung jero perkawis mulih ka sawarga ieu mangga tampi kidung pujian kangge pamiarsa mangga nyangatkeun. Ta pamiarsa mugia kidung rohani ieu tiasa janten berkah kangge pamiarsa sadaya. Sampurasun. Rampes. Kumaha daramang. Puji Gusti saya. Hatur nuhun. Urang teh nya kedah ngucap syukur teras dugi kadangat ieu urang tiasa sasarengan. Sareng nepangan pamiarsa. Pak Adang sareng Bu Rida kan urang teh parantos nieling kana hari atanapi dintenna Gusti Yesus angkat ka sawarga atanapi mulih ka sawarga. Tah dina makna ieu ye kunaon Gusti Yesus teh lungsur ti sawarga janten manusia. Ayeuna atos gugah tinu maot dina waktos nambih 40 dinten angkat ka sawarga. Mangga gerak urang aoskeun ieu Yohanes 14 tah ieu teh abdi teh aduh. Ni hoyongna ros ka Pak Adang ieu. Mangga.
di Injil Yohanes pasal 14 ayat anu 2 sareng 3 ku abdi diaoskeun. Mohon. Di bumi Rama kami loba kamar sarta ayeuna kami reka ditu nyadiakeun pitempateun maraneh. Lamun teu kitu ku kami moal diomongkeun ka maraneh. Sanggeus nyadiakeun pitempateun maraneh, kami ti ditu tangtu bakal datang deui nyokot maraneh supaya maraneh oge aya di tempat kami. Tah, ieu patarosan abdi. Kok Gusti Yesus mah lungsur angkat, lungsur deui ngajemput urang-urang sadaya. Ieu kumaha pahartosan eta? Nah, henteu dina waktos harita we atuh hayu urang angkat sareng abdi ka sawarga. Mohon. Tah upami kitu mah panginten duka sajarah manusia kumaha nya. Mohon. Tapi hartosna ieu aya naon sih sareng Gusti Yesus dugi ka sawarga oge wah uwi sapertos kitu. Tangtos ieu mintonkeun hal anu jero dina keyakinan iman urang nu masar pangandika Gusti nyaeta saha anjeunna teh nah tiasa samodel kitu. Milampah atanapi midamel uah uwih itu sapertos lir ibarat urang jalan kacai dina papatah bahasa Sunda mah. Iraha wae urang peryogi nya kaditu kitu tiasa angkat. Nah, Gusti Yesus tiasa uah uwih ka sawarga tangtos gaduh aya dasarna. Nemutkeun pangandika Gusti anu dicatet dina ku abdi ditamihan kajabi dina Yohanes 14 tadi. No. Dina Yohanes pasal 3 ayatna anu ka 13 disangemkeun kieu. Can aya anu geus ka sawarga lian ti putra manusia anu geus turun ti sawarga. Kunaon Gusti Yesus tiasa uah uwih lungsur ti sawarga munggah deui ka sawarga kumargi anjeunna anu asal ti ditu. Ieu tangtos eces pisan saha anjeunna. Upami henteu malaikat nya Gusti Allah ku anjeun anu linggi di sawarga mah teu aya anu sanes. Da manusia mah disangemkeun teu acan tiasa teu acan lebet ka sawarga, teu acan sasarengan sareng Gusti di sawarga. Teu aya informasi anu disanggepkeun ka urang yen aya manusia tos aya di ditu sateu acan Gusti Yesus. Sok sanaos Gusti Yesus anjeunna manusia namung disanggepkeun di dieu sakali deui ku abdi diaoskeun can aya anu geus ka sawarga lian ti putra manusia anu geus turun ti sawarga. Janten teu acan aya manusia sejena anu di sawarga kajabi hiji-hiji manusia nyaeta Gusti Yesus ku anjeun. Kumargi anjeunna mah nyaeta asal ti sawarga. Hartosna tangtos ieu teh henteu janten hal anu aneh atanapi pamohalan kangge Gusti mah. Sapertos urang mangsa kaluar ti rorompok pami abdi ti rorompok abdi atanapi ti bumi sewang-sewangan kaluar mulih deui ka bumi urang teu aya wagelan naon-naon hal anu basajan. Tapi tina hal anu basajan ieu mintonkeun hiji hal naon urang anu kagunganna. Sanes anu sanes. Nah tiasa kitu abdi tiba-tiba ka bumi Pak Sam teu aya janji teu ngatur waktos tiba-tiba bade tabuh sabaraha bade iraha bae bade ngange kumaha wae lebet ka rorompok ka bumi batur kan mah tiasa. Nah mung pribadi anu kagungan anu tiasa uah uwih sacara laluasa. Tangtos ieu mintonkeun sakali deui sakumaha nu disangemkeun dina pasal 14 ayat anu ka hiji 2 3 dugi ka 4 nya di dieu mintonkeun anjeun anu kagungan. Gusti Yesus nyangemkeun di dieu Rama. Janten sawarga teh tempatna Rama kami saurna. Upami tempatna Rama kami di dieu ngange hiji posisi yen Gusti Yesus teh sapertos putra. Sapertos urang kagungan putra lajeng urang gaduh tangtos gaduh bumi. Nah di bumi urang teh nyaeta tangtos aya urang salaku ramana aya putra urang oge laluasa. Malihan upami teu uwih malah sok disaur ku urang sok geura uwih margi rorompok atanapi bumi teh hiji tempat anu penting di seueur keyakinan rorompok teh hiji tempat anu
mangrupikeun gambaran kana kating teriman. Gambaran oge jati diri jalmi. Saha jalmi teh ditangtoskeun kagungan rorompok atanapi henteu tampolanna model kitu. Upami disangemkeun di dieu Gusti Yesus nyarioskeun yen sawarga teh bumina, rorompokna, bumi ramana, hartosna anjeunna anu kagungan. Tah, istilah bumi ramana misalnya, tapi ieu mah kan istilah Rama Putra mah berlakuna sawaktos di dunia nya. Leres. Tapi upami anjeunna tos kasawarga mah panginten sanes aya 3 nya badanya. Sanes Gusti Yesus pas tos nyangemkeun antawis anjeunna sareng Rama teh hiji. Hiji kan eta nya. Janten sanes di ditu aya 3 pribadi sanes. Janten ieu anu ku urang parantos dina pedaran satacana cumarios perkawis Tritunggal. Leres, Sanes triteis tapi Tritunggalnya. Janten tilu pribadi dilebet hiji eksistensi atanapi hiji esensi. Janten upami dina waktos Gusti Yesus angkat ka sawarga berarti ieu mah bade ka tempat anjeunna nya. Tempat anjeunna nu ngawitan. Leres da margi asal ti ditu. Leres. Eta Bu aya pangemut Bu ti Ibu kinten-kinten perkawis hal ieu naha urang salaku manusia kumaha tah pangemut urang ninggal Gusti Yesus teh nya nu kagungan sorga gitu. Numutkeun abdi mah Kang Sam sareng Kang Adang. Mohon. Pan manusia teh hoyong ka ditu. Tah eta leres. Saha tuh budak urang makan hirup di alam dunia gitunya. Pasti tujuanna nu akhirna ka dinya. Pami ditaros ka jalmi-jalmi tinu benten-benten latar belakang kayak keyakinan pasti tujuan hirupna teh hoyong ka sawarga sanes. Leres. Da panginten tos uninga gitu. Eces yang di gumelenengan orang di dunia mah mung sementawis hungkul. Da engkeun mah urang teh bade lebet kanu kalanggengan. Nya eta di sawarga. Pan eta upami ditaros ka misalna ka nonoman, kanu sepuh pami ditaros teh engkeun pami tos maot bade ka mana? Oh, hoyong ka sawarga atuh. Da di dinya mah tempatna Gusti, tempatna Allah kumanten di ditu. Teh janten pami dicaroskeun tadi ku Kang Adang. Gusti wah uing nya sawios da eta mah nu anjeunna. Tah perkawis urang tiasa teh ka ditu kitu teh da hoyong lebet ka sawarga teh. Tah ieu Kang Sam abdi emut aya ieu mah sapertos kumaha humor atanapi lelucon pami nonoman ditaros. Pami di dunia teh hoyong kumaha sih? Abdi mah cenah pami nuju alit hoyong bahagia cenah kitu pan. Pami tos ageng nya atuh seueur harta hoyong foya-foya atuh kitu kan hirup di dunia. Pami tos maot nya hoyong ka sawarga. Mohon. Tah eta mah biasa kan jalmi pami ditaros teh hoyongna kitu. Janten tujuan utami teh hoyong ka sawarga. Mung panginten sakedik anu uninga sawargana teh sawarga anu mana. Kitu panginten ya kan. Mohon. Tah ieu sae Bu, Pak Adang. Nuhun. Urang-urang oge kan nya salaku umat manusia nu aya di alam dunia ieu aya pangimpen. Aduh kumaha nya di sawarga teh engke teh. Tapi miturut Alkitab Pak Adang cobi saecesna kumaha kayaan di sawarga teh sih. Dugi ka sadaya manusia teh memang upahmun carioskeun upami tos ngantunkeun di alam dunia ieu hoyong ka mana? Ka sawarga. Tah eta kinten-kinten Alkitab nyarioskeun kumaha perkawis tempat di sawarga ieu. Leres. Upami dina Yohanes 14 tadi disanggemkeun yen ieu teh mangrupi tempat. Disanggemkeun dina Alkitab mangrupi tempat, di ditu aya kamar-kamar oge. Eta disanggemkeun jadi hiji tempat. Tangtos ieu gambarana upami ngangge prinsip atanapi ngangge gambaran anu gampil lah gitu. Sanes hartosna di ditu persis sakumaha anu kagambar ku urang. Da urang keterangnya teh paling di Alkitab acan ka ditu teh ya. Acan ka ditu Sareng Alkitab oge teu ngajentrekeun sacara upami ngangge bahasa ieu deungeun mah detail gitu nya. Henteu detail, henteu sacerewelena nya ngajentrekeun perkawis ieu. Namun digambarkeun hiji tempat anu mangrupikeun di dinya aya kamar-kamar. Lajeng aya
anu utamina nyaeta kaayaan anu digambarkeun. Leres. Kaayaan atanapi suasana anu digambarkeun eces pisan. Anu utamina nyaeta suasana anu henteu sami atanapi sawalerna tina suasana anu dipikahoyong atanapi anu diimpi-impi ku jalmi dina hartos salami di dunya. Misalna tadi tos disangemkeun yen jalmi teh di dunya hoyong beunghar, bahagia, hoyong bagja, poya-poya, gitunya hoyong poya-poya anu raos-raos tuangeun sareng Hoyong aman. sajabena hoyong Aman oge. aman. Ya. Janten eta gambaran jalmi. Nuhun. Gambaran jalmi di sawarga. Aya anu sifatna upami ngangge istilah deungeun mah humanistik gitunya ngagambarkeun ka hoyong jalmi. Malihan mah aya nu hoyong itu ieu midamel anu salami di dunya henteu tiasa puas. Janten kahoyong-kahoyong anu di dunya teu kacumponan, di sawarga kacumponan. Tah di dieu mah henteu. Benten sawarga numutkeun pangandika Gusti nyaeta tempat kamar-kamar nu disayogikeun ku Gusti nyaeta hayu urang tinggal heula yeuh dasarna heula tina pangandika Gusti dina Wahyu 2 hiji ayat anu ka-4. Kieu disangemkeun mantena bakal nyusutan cipanon maranehna. Paeh kasedih piceurikeun kanyeri moal aya-aya deui. Sakur anu heubeul geusirna. Eta nu kahiji. Janten di sawarga di tempat di mana urang saparantos ngantunkeun ti alam dunya ieu nyaeta upami urang dilebet Gusti, urang baris ngalaman anu kieu. Cipanon teu aya. Naon anu nyebabkeun cipanon aya? Tangtos kasedih, kanyeri, panyawa, kanyeri mana, sagala rupi. Sagala hal anu ngabalukarkeun manusia ceurik nyurucudkeun cipanon. Naon deui di dieu? Paeh saurna. Di sorga teh hartosna langgeng moal maot maot. Ieu teu aya, moal aya nu maot. Naon deui kasedih cenah? Moal aya kasedih. Hartosna moal aya hiji jalmi kanu jalmi sejen sasami warga kerajaan sawarga silih kuciwakeun, silih dengkian, silih nganyerikeun. Moal aya deui kasedih. Piceurikeun moal aya. Tangtosna salah sawios piceurikeun di dunya ieu nyaeta upami urang ditinggalkeun atanapi dikantun ngantunkeun ku wargi. Bos sepuh, bos saderek urang. Di sawarga moal aya nu kitu deui. Moal aya paeh deui. Sakur nu heubeul geusirna. Naon anu sifat manusia, kalemahan-kalemahan, kalebet, urang peryogi tuang. Teu tuang deui nya. Peryogi istirahat. Henteu cumarios perkawis tuangeun anu raos. Tempat istirahat kasur anu hipu, henteu. Di sawarga mah atau sampurna. Salira urang teu meryogikeun deui hal-hal anu masihan rasa naonnya rasa nyaman secara manusia. Margi tos sampurna. Disangemkeun kitu. Salah maksudna naon anu dipilarian di alam dunia ieu di sawarga mah tos teu aya pangintennya. Maksudna teh boh dina hal lahiriahna urang secara jasmani. Nu dipilarian dumasar kana sifat manusia atanapi nu disebat hal-hal humanistik, kahoyong-kahoyong manusia eta henteu aya di surga. Sapertos misalna hubungan lawan jenis teu aya. Sapertos kitu teh. Kumargi tos sampurna. Naon anu janten ngagentosna nyaeta hubungan sareng Gusti. Tos sampurna atuh sareng Gusti mah urang teu peryogi deui silih lengkepan. Sanes upami urang puntennya rumah tanggi teh kangge silih lengkepan pan utamina pameget sanes pameget sajati upami teu dilengkepan ku istri. Sawalerna oge kitu. Kumargi kitu diayakeun ku Gusti nyaeta rumah tanggi supados silih lengkepan. Nah salajengna urang tinggal deui dina Wahyu 21 keneh ayat anu ka-18 na punten pangaoskeun. Mangga ku abdi diaoskeun kitab Wahyu 21 ayat 18. Tembok kutana oge dijieuna tina batu widuri pandan. Ari kotana tina emas murni maninga genclang kawas kaca. Tah,
Ayat 18 dilajengkeun, wah endah pisan. Batu-batuan. Batu-batu, widuri pandan, emas murni, ayeuna emas teh pangaosna awis. Waduh. Eta nu diudag-udag ku seueur jalmi, seueur nagara, seueur bangsa emas. Janten patokan kangge perdagangan internasional emas teh. Margi langkung stabil dibanding mata uangnya. Emas janten standarna. Engke di ditu mah dijantenkeun jalan titingcak. Ya mintonkeun naon? Sanes sapertos jalmi anu di dunya ngudag-ngudag materi sanes. Materi teu peryogi deui. Hal eta henteu langkung ngagaduhan ka ajen tibatan nyaeta aya nu utami. Gusti nyalira. Leres. Nu langkung ka ajen materi teh sanes hal nu dipilarian di ditu mah nya. Salajengna ieu urang rajengkeun deui. Wahyu 22 ayat nu kadua punten pangaoskeun. Kitab Wahyu 22 ayat 2. Terus kahilir ka tengah-tengah jalan raya kota, di sisina kenca katuhu aya tangkal kahirupan anu buahanana sataun 12 kali. Saban bulan dauna paranti nyageurkeun bangsa-bangsa. Tuh. Janten sataun buahan teras di dieu kangge tatangkalan atanapi tatanen atanapi kebon urang tiasa bubuak teh kadalu leet kesang ieu mah janten hiji kaayaan anu sampurna hartosna anu utami ieu patali sareng pamulihan urang dipulihkeun diuihkeun deui dina kaayaan anu sampurna salaku manusia. Hiji deui dina ayat nu kalimana pasal 22 ayat nu kalima. Ayat kalima didinya geus taya peuting. Teu perlu lampu atawa cahaya panon poe. Geus caang ku cahaya kamuliaan Gusti Allah. Para wargana bakal marentah kawas raja-raja salalanggengna. Janten sadayana tos beres teu peryogi panon poe kangge naon. Peryogi kangge tatanen, kangge salira urang vitamin D. Sareng sadaya kaperyogian kangge tumuwuh sareng sajabina. Di ditu mah panon poena Gusti Allah ku anjeun. Janten urang tangtos henteu peryogi deui hal-hal anu faktor luar anu kedah ngadukung urang kasampurnaan. Di dieu disangemkeun para wargana bakal marentah kawas raja-raja salalanggengna. Ka ajen ngagaduhan posisi anu ajenna luhur sapertos raja-raja salalanggengna hartosna aya hiji sapertos sistem pemerintahan di mana Gusti Allah anu mingpina warga-wargana muhun janten rajana tangtos di mana manusia sadaya anu lebet ka sawarga janten wargana tapi sanes mung warga sapertos urang warga di dunya aya warga anu raos-raos anu ripuh-ripuh teu di ditu mah sami-sami sadayana kajamin. Disaurkeun di dieu wargana sapertos raja-raja gambaran kaayaan anu mintonkeun hiji kanyamanan, hiji posisi anu kaajen sareng sajabina. Upami lebet sawarga, urang teu aya deui hal-hal anu kirang. Margi di dieu disangemkeun cahaya kamuliaan Gusti Allah. Ieu pangutamina dina iman urang sawarga teh nyaeta soal Gusti anu aya. Eta nu pangutamina. Sanes hal-hal anu sifat dunya anu dipilarian ku jalmi. Tapi soal kehadiran Gusti atanapi Gusti jumeneng sareng urang henteu ka mana-mana. Sawarga teh margi di dinya Gusti aya tangtos ieu tempat teh anu kudus. Teu kenging aya dosa, teu kenging aya kelemahan, teu kenging aya hal-hal anu sifat henteu suci. Margi tempatna tempat suci. Kunaon suci? Sanes margi tempatna, tapi margi anu aya di dinya nyaeta pribadina nya Gusti Allah anu suci. Tempat kudus. Utamina sakali deui dina keyakinan urang demasar pangandika Gusti anu disebat sawarga teh nyaeta di mana Gusti Allah hadir anu janten jaminan kangge sadaya warga kerajaan sorga. Bu, ieu ka Ibu. Ieu atos eces bunya. Yen sawarga teh kayaan sapotos kitu memang eta impenan urang nu janten manusia di alam dunia. Tapi
kumaha tabu ieu impenan sadaya umat manusia. Mohon. Ayeuna patarosanana ieu kumaha ieu tiasa lebet hoyong janten warga sawarga gitu. Pami abdi logika abdi pangintenyakan. Ya, mohon. Kan tadi tos dijentrekeun ku Kang Adang saha nu kagungan sawarga teh? Gusti ku nya, mohon. anjeun. Leres. Ya atuh pami lebet teh kedah nyuhunkeun widi panginten ka anjeunna. Leres. Nah abdi teh ka etang jalmi-jalmi anu pantas lebet ka sawarga. Nah abdi teh memang tiasa lebet gitu. Kumargi ku kasaya nyalira moal tiasanya da tadi tos digambarkeun ka aya sawarga anu sakitu endahna, anu sakitu mulyana, anu sakitu terangna, tapi pan eta teh Gusti Yesus di tengah-tengahna teh. Berarti abdi mah kedah nyuhunkeun izin atuh nyuhunkeun widi ka Gusti ka mantenna. Gusti abdi hoyong lebet ka sawarga kumaha carana. Tapi namun tadi anu dicaroskeun ku Kang Adang di sawarga mah kan teh aya dosa, Kang. Janten panginten eta heula nu kudu dibereskeun. Sedangkan urang di dieu teh dosa dosa. unggul. Komo urang masih kene di dunia mah hirup teh panginten Anu lepasnya numutkeun kana sistem dunia malihan mah panginten urang anu tos percanten ka Gusti ge sok kapengaruhan kan ku sistem dunia teh. Janten memang kedah refleksi ka diri, alah ieu geuning masih kene aya dosa ieu teh kumaha. Janten nyuhunkeun widi ti mantena, tapi pan urang teh sieun atanapi janten pemaros ieu abdi aya teh lolong terang dugi tiasa lebet ka sawarga. Kumargi anjeunna mantena anu parantos nyayugikeun jalan kanggo urang sanes. Mohon. Anjeunna anu tos maot kanggo urang di kayu palang, kanggo urang sadayana supados urang teh janten jalmi-jalmi anu disucikeun tina dosa urang. Janten urang teh tiasa aya tiket saleresna mah lebet ka sawarga teh upami urang kagungan iman ka mantena, percanten ka mantena. Supados di mana mantena aya, urang aya oge. Leres. Kitu nya Kang nya, numutkeun abdi mah. Leres. Jadi tiasa teu disebatkeun kieu padang Ibu Ridanya. Gusti Yesus lungsur anu ngawitan ka hiji janten manusia. Anjeunna gaduhan rarancang gangge ngorbankeun dirina maot di kayu palang gugah deui kangge nebus urang-urang sadaya tina kawasa dosanya. Supados tadi nu ku Ibu disebatkeun di sawarga mah teu aya dosa, teu kenging aya dosa. Janten dosa eta tos dibayar ku Gusti Yesus kumargi anjeunna engke nyandak urang ka sawarga kitu nya punya. Tiasa kitu teu Padang. Tiasa samenit coba Padang samenit disimpulkeun ieu supados urang janten kumaha carana urang tiasa nganikmatan sawarga anu disangemkeun tadi sok sanaos kasengker kawatosnya urang teu tiasa mudah-mudahan tiasa eces tapi utamina kumaha carana supados urang tiasa lebet ka sawarga anu sakitu endahna teh numutkeun Yohanes 14 ayat nu kagenep saur Gusti Yesus. Kami jalana, kami kayaktian, kami sumberna hirup. Kusabab eta lamun henteu ku jalan kami moal aya anu bisa datang karama. Gusti Yesus nyangemkeun teu aya jalan sejen mung ngalangkungan anjeunna. Upami hoyong lebet ka sawarga, kumargi anjeunna nu gaduhna ngalangkungan Gusti Yesus. Kami jalana, kami kayaktian sumberna hirup sauna. Eta mintonkeun eces pisan upami hoyong hirup, hoyong ka sawarga nya ku Gusti Yesus. Sawarga teh tempat pangharapan anu langgeng kangge urang. Di ditu aya hubungan urang jeung Gusti Allah sacara sampurna lumangsung. Sawarga teh hiji tempat anu dijanjikeun ku Gusti Yesus kangge urang mangsa sumping deui kadua kali. Sawarga pangharapan urang. Amin. Pamiarsa, sawarga nyata aya engke urang bakal ngalaman dina hirup kalanggengan upami urang parantos ngantunkeun alam dunia ieu. Gusti Yesus jalan kangge urang-urang ka sawarga. Hatur nuhun, mugi aya janten berkah kangge urang-urang sadaya dikiatkeun ku pangeces tina Alkitab ngalangkungan Pak Adang sareng Bu Rida. Mohon mung sakitu gentra kahuripan dinten ieu cag